sabada Gusti Allah ngajelaskeun kamari bahwa ulah sekali-sekali ngajadikeun pamimpin ti golongan Yahudi, ngajadikeun pamimpin ti golongan Nasrani. Kafir-kafir ulah sok dijadikeun pamimpin di jero nagara. Kitulah aturan Al-Qur'anul. Urang percaya ke Allah, percaya ke Al-Qur'an, dibaca unggal manteu salat, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iqra. Iman abdi ka Allah, iman abdi ka malaikat Allah, iman abdi ka kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya orang ke Al-Quran, sebab Al-Quran lain buatan manusia, langsung wahyu Allah nu diturunkan ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah di jero Al-Quran teh ngatur-ngatur soal kepemimpinan. Ulah sekali-kali nggak jadikan Yahudi, Nasrani, kafir-kafir dijadikan pemimpin. Ulah jadi presiden, ulah jadi menteri, ulah jadi DPR, ulah jadi gubernur, ulah jadi bupati, ulah jadi RT acan. Ulah beges nya nama-namu bae di negara teh ulah sok dijadikan pemimpin. Alhamdulillah di Indonesia mah, alhamdulillah di Indonesia mah masih sabodo sia. Maka Quran mah teu meunang eta kos kitu tah. Ya dek mantap. Milih-milih partai sing ade mun di jerona pemimpinna kafir sehebat apapun sloganana ulah dipilih atuh. Ieu kan balik deui ka urang ieu kuari balik deui ka urang lantaran demokrasi teh di urang mah ulah sok dipilih atuh aya kafiran mah. Ulah partai naon coba anu di jerona mayoritas kafir. Ayo. Aduh, si ade komo nu pemimpinna Kristen atau nu di jerona mayoritas belah mali bejakeun hiji-hiji jaloba di dieu ge jelema nu milih eta. Itu ulah jadi orang anu mulus-mulus bae bila perlu teu kudu milih geus lah. Lantaran yambalayah nu kos kieu teh tah ieu sing hade ieu aturan Al-Qur'an tanggung jawab ka di hareupeun Allah. Sidang orang. Junaid maju. Si Junaid gar. Tahun si hirup di dunia 60 Gusti malaikat. Potong 15 tahun. Mangga pernah milih pemilihan umum? Pernah. Milih naon? PDI. Aduh, ditanya nu mantak milih eta kunaon? Mantak milih Golkar kunaon? Haji Junaidi maju. Tadi si Junaid doang kuari haji. Sia jadi kiai kan mun bara tahun hidup di dunia 60 tahun. Pernah pemilu? Pernah sababaraha kali. Naon pilihan maneh? Beringin. Kunaon mantak milih caringin? Pondok dibangun, majelis dibangun. Naon deui? Belikeun mio hiji. Ju mogok bae miona. Ini rajina eueuh barang majelisna bagus. Tah eta bakal ditanya sing hade jasa aduh araringgis jasa. Inggis jasa inggis. Masyaallah. Aduh sing hade. Bakal ditanya kos gitu izin jasa. Kiai Basri maju. Basri yang maju. Bagus ya bangun ya. Berapa tahun hidup? 60. Pernah berpartai? Berorganisasi? Pernah milih-milih nyolok pernah milih teh. Nyolok naon? Nyolok nu di imah. Sugan milih naon partai teu abdi mah. Kunaon lu mantak teu? Lantaran pilihan hiji-hiji acan abdi nyangakeun ka sadaya
sadaya tokoh bae abdi masieun ditanya ieu perbakieuna doang ya teu kabita kuduliana teu abdi mah anti jasa pernah dianteran ge leutik teu ditarima gukul mun gede wallahu alam nu nganteran ja aduh nu jelas maneh kumaha hirup maneh kula maneh nanjerkeun agama Gusti bae melalui ngaji isuk-isuk takrib riyad ku abdi di haji bae abdi mah teu ngalingse ka urusan-urusan kos kieu sieun jasa ka Gusti ieu sieun beulah ditanya kos kieu hirup abdi mangan saukur mangga wae tama urusan negara mah abdi mah nyalametkeun diri ngaji bae pan sakumaha tulisanana teh aya di malaikat oh iya benar malaikat ieu mah geus bae barangkeun ka surga geus kikieuan bae aduh sakumaha Maradona bener eta mana babaturan maneh itu Ki Junedi urang nya mah di duniana baheula jadi jurkam teh mah jurkam non Golkar ieu nya ge ka surga nangannya nama on sakedeung di ka neraka kan sakedeung ka neraka sakedeung moal kebal jeung saeutiknya sakengkeongan doang sabaraha kebal ya sekitar bangsa 500 tahun lah ya Allah ikir cerita araringgis jasa iuran ke Gusti Allah nah ieu mah sakadar instruksi ti Gusti Allah hiji ulah sekali-kali gak jadikan pamimpin baik sekup gede secara nasional maupun sekup leutik level RT ulah dijadikan Yahudi Nasrani ada kafir dijadikan pamimpin nu dipimpinna muslim teu etis nu ieu mulia nu dipimpinna nyebut-nyebut asma Allah salat jeung sajabana ai pamimpin nu teu percayaeun ka Gusti Allah betapa ironi luar biasa ulah atuh saha ieu nu bakal mimpin mukmin dijelaskeun di dieu nu bakal mimpin mukmin mah ya innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu innama waliyukum tayalian pasti berarti anu ngarurus maraneh kabeh manu ngajadi pengurus ka maraneh kabeh mah hiji Allah nomor kedua Rasul Allah nomor katilu walladzina amanu jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah jeung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nu ngurus urang mah asbab nuzulna dijelaskeun wa nuzila diturunkeun ayat innama waliyukumullah teh lama gola Ibnu Salam barang Ibnu Salam Abdullah bin Salam nyarita ka Kangjeng Rasulullah pan kieu Abdullah bin Salam teh barang terus mengikuti Kangjeng Rasul manehanana diasingkeun ku babaturanana jata tadina nya nama urut tokoh Yahudi diasingkeun ku babaturanana teh di balaturan asalnya nyamperkeun babaturanana lumpat asal aya babaturanana nu kadinya terus ditah indit deui ku babaturan nu sejen sehingga nya teu boga batur kesepian Abdullah bin Salam cek dana ieu kieu horenganan hirup teh niti dina bener teh horeng teu aya batur ieu teh nah kulantaran sepi unjukan ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah aya naon Abdullah bin Salam kieu abdi teh inna qaumana sanyana kaum abdi ti golongan Quraisyah ti golongan Nadir hajaruna wa faraquna ngajauhan ti abdi misah ti abdi bahkan wa aqsamu anjeunna secara rumpah alla yujalisuna cenah moal babarengan jeung abdi nyana geus gurat batu Abdullah bin Salam ulah di baturan tah ieu abdi kumaha teu boga batur Kangjeng Nabi senyum sanggeusna senyum turunlah ayat ieu innama waliyukumullahu wa rasuluh
ulah Inggris Abdullah bin Salam ulah kaget ulah prihatin lantaran manusia mah bakal pararaeh nu ngurusan anak anjeun mah aya nu ngurusan nu istimewa nu nyieun langit bumi nu ngurusan anjeun mah Allah innama waliyukumullah. Nomor kedua aya utusan anak nu ngurusan anjeun mah khususna umumna mukminin mukminat adalah Rasul Allah. Tilu urusan para mukminin mukminat mah walladzina amanu mukminin ulah ngajadikeun pemimpin pengurus di kafirin Masya Allah ieu geus teu kapake di negara urang ayat ieu teh geus teu kapake padahal ieu teh terus datang ka yaumul qiyamah ayat ieu teh tah geus teu kapake di negara urang aya teu kapake secara keseluruhan henteu aya keneh anu masih keneh memperhitungkeun mau di otonomi daerahkeun masing hade memilih gubernur memilih bupati itu keneh ja camat mah teu dipilih lurah nah ieu sing hade ulah datang ka dipilih ku urang Nasrani jeung Yahudi tapi nu kurang kadangnya di perumahan geus aya lurah Kristen geus pugu di nu mayoritas Kristen mah di ditu di Medan di ditu di Papua tamaja moal aya meureun bupati muslim mukmin tapi ieu di negara urang mah di daerah urang atuh wayahna bae jore saeutik mah mendingan nu mukmin dibandingkeun jeung nu kafir lantaran urang dipimpin ku kafir coba bayang sanggeus dipilih ku urang nu rada bagus bae atuh heulanan ulah anu sok maling ulah sok no korupsi pamimpin teh ulah nu sok mabok ulah nu sok zina ulah nu sok judi mun aya tapi kadang-kadang di lembur hese nu dipilih asa nu tampil jadi lurah teh nu tilok salat nu mabok nu zina nu judi di Lampung teh aju tepa ka dieu ka urang ka Cikupa baheula mah tokoh masyarakat teh diiring-iring rapi bagus kadeleuna teh ngabersihan jalan mamawa parang gitu kan tokoh terus ka masjid nyana nitah ka RT na sapuan budak tuh bari meuli tape nyana di dieu 2 boronjong 3 boronjong duit tambah teu boga pangbayarkeun tah tapi panahan euteun eta kos kitu tilok aya bae mobil teh mobil sepeda kena ambrang-ambrang anu aya sisi jalan teh moal aya baheula keur kula leutik mah komo deuk Agustus mah masyaallah terasa bahwa urang teh bangsa Indonesia terasa bahwa di negara urang teh aya presidenan karasa di negara urang teh aya bupatihan karasa aya lurahan naon sababna asal deuk Agustus bae deuk Agustus SD dilatih kabeh baris baju kuduna putih baik kabeh sanggeus sakitu terus bendera na luar biasa kabeh kaunggar lembur di tendanan bendera ieu kabeh di putihan jalan-jalan teh kabeh make naon karaja cet baheula mah kapur ibah imah kabeh ieu kabeh budak leutik nanyakeun nu can sakola emang deuk naon ieu dicet Agustus mengenang kemerdekaan 45 budak leutik geus terdidik kuari kolot teh nyahoeun 17 Agustus kolot teh nyahoeun 17 Agustus budak teu kabarana eta Agustus emang Agustus eta kolot tolol jasa nu tolol ya apa presiden nu tolol apa bupati nu tolol apa lurah nu tolol apa masyarakat cak lurah masyarakat teman nu tolol atuh talorol kabeh ieu teu nyaho ieu teh teu nyaho haju teu nyaho geus sabaraha taun urang merdeka eueuh nu ngajelaskeun Masya Allah ngadieun kaca-kaca bae ge lamun dibere duit mun teu dibere duit teu baheula mah peduli yeun kaca-kaca nang ti masyarakat kabeh ya Allah nikmat jasa komo deuk aya bupati sakumaha deuk aya Raja Bilqis dihormat jasa bupati teh eta lembur teh camat lurah teh masih kena harismana luar biasa bab naon eta di dadana aya kejujuran di dadana aya keadilan masih keneh ngurusan masyarakat terasa ka masyarakat teh ngeunah tah ieu mah kuari mah masyaallah ieu mah di ditu di Lampung keur carita di Lampung bae mah tuh ieu nu jadi pamimpin teh anu kadeleuna rada merenah we ulah ngacak-ngacak negara
Abdullah bin Salam teh nyarita kitu cak Kangjeng Nabi, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina aman. Bahkan di satu riwayat mah lain kitu ieu teh kitu nyaritakeun Ubadah bin Somit nu kamari hadabi hada ka Kangjeng Nabi, anjeunna cuci tangan Gusti Rasul besi pajar abdi teh ieu milu-milu jeung golongan-golongan munafik jeung Abdullah bin Ubay teu abdi mah cek Ubadah bin Somit abdi mah tetep bae iman ka Gusti, anjeunna cuci tangan hartina cuci tangan teh bebersih di payunan Kangjeng tetep abdi mah iman ka Kangjeng teu milu-milu jeung Yahudi. Maka turunlah ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina aman. Iya ayatna wallahu a'lamu bimuradih teu aya lian pasti waliyukum nu ngajadi pemimpin ka anjeun nu ngurus anjeun hiji Allah subhanahu wa ta'ala nu nyieun langit jeung bumi katut eusin. Nah teu bungah jeung teu puas diurus ku Allah, urang teh col ka alam dunia nang saha ngalahirkeun urang jalamun lain menang Allah. Kunaon barang geus aya ku ari urang inkar ka Gusti Allah atawa maksiat ka Gusti Allah, pan urang diayakeun ku Allah boga aturan nu rek ngurusna Allah asal maneh nuturkeun aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang mah alhamdulillah jasa boga perasaan diurus ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor kedua waliyukum ta'aya deui anu ngurus ka aranjeun kabeh teh wa rasul Allah subhanahu wa ta'ala diurus ku Kangjeng Rasul. Pengurusan Kangjeng Rasul teh baheula di zaman Kangjeng keur hirup keneh maka rasa da aya Kangjengna aya pengurusanana kuari geus teh aya Kangjeng Rasulna masih kadenge kene suara-suara Kangjeng, instruksi Kangjeng melalui hadis-hadis Kangjeng Rasul ketika dibacakan hadisna instruksi Kangjeng ieu lah instruksi Kangjeng ieu masih kene ketika urang ngadengekeun hadis Kangjeng Rasul di Bukhari di Muslim seakan-akan Kangjeng Nabi na aya ngawujud matak dimuludankeun ku urang terasa Kangjeng Nabi aya keur instruksi-instruksi Kangjeng Nabi. Dah ngurus kedua adalah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengurus nomor katilu walladzina amanu jelema-jelema nu arima mukminun ieu nu ngurusan teh ngurusan negara mulai ti politikna ekonomina budayana ieu nu ngurus teh kudu mukminun. Mantap alhamdulillah di Indonesia mah tidak diperbolehkan presiden beragamana lain mukmin teu meunang di Indonesia mah alhamdulillahirabbil alamin kecuali pemajikanana mah sawadot mah teu milu-milu ngurus negara presiden mah muslim mukmin pemajikanna kadang Kristen kadang tapi alhamdulillah di urang mah samar guys informasinya aja samar cek ulama tuh informasi di dieu muslim pembajikan lagi informasi di dieu Kristen nomor ngaranna ge make kris kos kitu teueuh deui lain Khadijah ngaranna mun kitu mah ngaranna Fatimah asalna moal Kristen Fatimah gadege deui ti informasi dia muslimah gadege deui dieu kafiroh jadi itu jelas cek urang mah datang ka kuari atuh pang ngobrol henteu naon henteu babaturan lain cak babaturan sakolana muslimah nya nama pamajikanana aya deui nu ngabatur jeung nyana kula sakelas jeung nyana kafirah cak nyana jadi kan teh jelas ibu tin mah memang baheula emang Kristen dia mah ngan haju asup Islam kabelah dieuna jadi kejawen kos kitu we tah mah jelas tah mah ieu nu ayeuna mah ieu samam SBY nama alhamdulillah Islam boga majelis taklim zikir deh nyana aya nama tilog zikir nyana mukmin nyana jujur jeung teu jujurna kabehan ngarasakeun sabodo tama kos cak anu naik gaji jujur cak anu di pasar cabe mahal teu jujur
sagedeng deui bensin bakal naik 120%. Wah ieu bahaya deui bae. Bakal naik seadag-adag, geus dirancang sedemikian rupa. Tidak boleh ada yang demo-demoan. Masya Allah. Sabodoh geus kubanyana bae geus ngatur heulana. Jadi berean duit deui supaya milih deui kanya. Kubanyana bae geus. Nu jelas mukmin nya tah. Ya, ai menterina aya di urang nu kafir. Aya. Ai gubernurna loba. Di luar bupati angan di urang mah alhamdulillah gubernurna atuh muslimah. Aduh bujur di urang mah tuh alamun muludan teu meunang ka masjid nya komo keur hayob mah tuh mah ayo itu kan kiai marilih muslimah sabada teh mah kumaha nya bae nya kosuh di lalaki bae. Kemudian bupatina, bupati urang teger luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau bupati kurang di Tangerang mah hebat biasa. Aya hebatan, katanya nyieun jalan tungtung masjid eta sok kitu ngejepat eta. Wah, rata geus pokona sakitu bae geus. Berarti cenah kiai disogok, lain disogok nya nyieun jalan. Atuh kiai disogok henteu aing wae mane sogok da henteu. Ngan begitu bebeja kanyana. Siap. Warima lantaran moal jadi bupati di jong siapnya henteu. Kerja dadeg jadi bupati siap tak eta kenang-kenangan Bapak Bupati Ismet Iskandar alhamdulillahirabbil bisa dinikmati ku urang teh jalan raya eta teh pemindahan jalan ieu tulisanana mah ngan can ditandatangani ku desa pemindahan jalan ieu ka ditu nang meuli teh tanahna teh sebagian teh gede jalanna ka ditu kulantaran haju kabelah dieuna aya pemilihan desa can pati diurusan padahal hari teh kulaman siap jeung tokoh masyarakat tak tiang listrik ge deuk dipindah-pindah ke kulantaran anu tanggung jawab bari teh siap datang ka kuari tanggung jawab tinggal tanggung jawab janten ya asal dilepaskeun ya kos itu tah kayak gitu aja aya deui tokoh masyarakat nu ngomong deh tuh urusan deui ke siap ulah datang deui ka Pak Ismet cenah mah barahan ngan wallahu alam ja henteu deuk naik deui pemerintah bagus kitu ja asal deuk naik we barahan asal teu deuk naik pelit. Aduh masya Allah ngan nu jelas mah alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya naonan peduli Pak Ismet peduli luar biasa nu mentek peduli lantaran ka masjid mah gugula ditolak ulah ka masjid atas sama pemerintah buat masjid jangan ulah kunaon emang cek Pak Bupati haridang ke dipake diukna mun hayang nyawa rahasia kos gitu tah dek mere 500 juta ka Masjid Al-Istiqlal tolak kukula jangan. Lantas apa saja cak Bupati jalan saja jalan memang parantina sama pemerintah jadi aman Masjid Al-Istiqlaliyah saperak ke atas nama pemerintah teu aya atas nama pribadi nama aya 10 juta Pak Ismet teajang Masjid Al-Istiqlaliyah tapi hari jalan mah ta eta nang nyana alhamdulillah pemindahan tiang gardu listrik cepat eta Pak Ismet mentak alhamdulillahirabbil orang doakan mudah-mudahan panjang umurna diberi sehat ku Gusti Allah dijauhkeun tina panyakitna nu jelas nyana peduli alhamdulillahirabbil alamin kakurangan-kakuranganna atuh loba sarua wae kan ulah nu kakurangan mah sakituna bae heulana nya ieu keur carita pamimpin mah kudu nu mukmin ulah nu kafir ieu bae heulana nah walladzina amanu nu mimpin aranjeun kabeh maka hiji Allah kadua Rasul Allah katilu jelema-jelema anu arariman ulah anu kafir Yahudi jeung Nasrani ulah ngade sekali deui ke para masyarakat ulah sekali-kali ngajadikeun pamimpin kafir kuduna mana walladzina amanu ulah sambarangan iman deui sakadar boga iman doang mah can sah jadi pamimpin anu mana tuh teruskan alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un
jelema-jelema anu dek mimpin aranjeun kabeh mah anu bakal mimpin aranjeun kabeh kudu mimpin aranjeun kabeh mah mukminun nu kasipatan ku alladzina yuqimuna sholat anu ngadirikeun salat tah kuduna nu sarawat gubernurna salat bupatihna salat lurahna salat camatna salat presidenna ge salat eta tah pemimpin mah alladzina yuqimunas kula mah nanya bae di Balaraja lurahna sok salat sia tuh ani ngajawab awas ya burut ya nanya sebener-bener ulah waka ditanya nu di dieu mah heulan kumaha aing bae heulan manu di ditu bae di Balaraja di Cisoka lurahna salat henteu tilok sia waninya mending mun eueuh di dieu keluarga namun aya Cikupa Sarwiti ya sarolatan teu lurahna aduh pasar Kemis lah guys jawab boleh guys boleh ditanyakan teman ulah bae geus bukan Cilongok pasar Kemis boleh ditanyakan teman urusan salat na geus di kantong kabeh teman nyaraho bae aing mah mun bangsa koprok nyaho aing dah ya Allah ya Rabb ikut alalakur jeung Quran di keur cerita Al-Qur'an ku hese jasa yang nu akur jeung Al-Qur'anul karing ku urang dibaca diimani ku urang teh kunaon urang aya milih kos kitu. Jadi pokoknya nu di ditu mah kiai yang dipilih jadi lurah barang eureun bah barang jadi lurah jak eureun jadi kiaina tolol ditebudak Masya Allah meureun asal asup ka dunia eta bae aneh tatadina jadi ustad barang jadi lurah eureun jadi ustadna tatadina jadi kiai barang asup ka dunia eta eureun jadi kiaina berarti dunia eta dunia naon kok bisa jadi kos karari itu heran sih lain beki hebat, lain beki mantap begitu dipilih ku masyarakat teh terasa bahwa ini adalah merupakan suatu amanah aing teh kadanan asa didelekeun ku Gusti mah atuh asa didelekeun ku tokoh-tokoh masyarakat heulanan ieu teh pan amanat ieu teh ya luar biasa tapi kunaon asal teh asup ka dunia eta nu tatadina salat jadi henteu nu tatadina tilok mabok jadi mabok nu tatadina teu nyandung onam heran eta berarti dunia eta dunia naon kok heran di mana bae ge kos karari itu heran Masya Allah Masya Allah Masya Allah berarti eta dunia jahat eta bos gak geser ke deuleu ku mata urang tatarina bagus barang jadi kos itu jadi teu bagus aya naonan berarti di dunia eta tah tah heran teh mah pamikiran geus kula mah ngan saukur deuleu ku mata kula apa kula nu salah apa kula nu bener apa kula nu bener apa kula nu salah apakah memang eta kos kitu apakah dan apakah eta teu arti asal teh jadi kos kitu kos kitu ya Allah ya Rabbi kiai jadi DPR kerja jadi DPR mah Masya Allah Masya Allah Masya Allah barang jadi DPR inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah jadi DPR teh di mana babaturan kula jadi kiai di Bandung terpilih jadi DPR inna lillahi wa inna ilaihi rajiun malah ka kula barang kapanggih teh nyana hangat dan babaturan mondok ieu terus pelukan jeung kula cenah cek jeung kiai ulah milu jadi DPR kunaon gitu ulah we datang ka kula bae cek kana atuh sia ge atuh eureun atuh keula cenah sakedeung ya Allah aya naonan atuh dunia eta nya nasehatan kitu bisa nganasehatan kitu tah Masya Allah hiji deui nya pinter ngajina di Bandung keneh ngaranna moal dibejakeun masih keneh nya pinter ngajina Samsiah Ukudul Juman teh ditalar ku nyana ngan kulantaran di kota hirupna teu kapilih dah jadilah DPR luar biasa hebatna di Bandung ieu osok ka dieu ka Tangerang geus nganasehatan kula ulah ilu-ilu cenah ge ulah terus salah saya izin lain eta kitab dek kamu lakukan ngomong kitab cak lana kan nungguan eureun kumaha mun paeh kuari mudah-mudahan panjang umur paeh cenah sagedeung deui lana dia ieu kuari dek neruskeun lah cenah geus kararieu malulu cenah cenah urusan anu berarti heran tah di dongeng-dongeng asal nu jadi kitu bae ka ditu kitu berarti naon eta wallahu alam lah jakarari itu dongengna ieu mah tinyana dongengna karari itu kamari Tangerang deui tas nikahkeun ngobrol teh jeung mantan pemerintahan ngusapan ka kula bae
Kiai pernah di organisasi ente, partai ente. Bagus itu. Kan bagus. Ulah caknya. Kula di partai teh 4 periode caknya. Baju alah geus cenah geus ulah sok milu caknya teh. Emang kunaon? Alah. Eta kula ulah asup kadinya kok alah-alah. Lain mimpin nu bener tapi alah-alah. Aduh. Berarti ada dunia tuh akur jeung hatenya lagi. Geus kula ge cenah ieu tobat nyoka tobatan nyaon dengan alhamdulillah we dipanjangkeun umur ku nyana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapangijai jeung Pak Saifullah mantan bupati. Ngameluk bae ka kula. Teu ngobrol jeung kula. Sekarang Bapak di mana bejakeun nya kegiatan-kegiatannya nya nama bahkan ikro. Jija hebat mantan bupati boga ikro. Ayo nyana ngadongengkeun ulah Pak Kiai mah enggak usah ikut-ikutan segala udah cukup. Dongeng Pak Saifullah mantan bupati urang Tangerang. Udah. Saya alhamdulillah zakana teh mendengar Pak Kiai pengajian walaupun saya belum tapi hati-hati jangan ikut partai ya caknya. Aing geus kadengean abe aing ulah diajakan ku sadaria. Sok aya ngajakan bae ka partai teh aing mah ting-bating ulah aing mah. Langsung ngadengena kos karari itu tah. Asal nu asup bae ka dinya kitu aja dongeng. Ci. Teh ieu horenganan akibat teu akur jeung konsep menanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Akurkeun jeung konsep Allah. Nyaho-nyaho heula urang matiin mah. Jauh ye ti dituturkeun ieu mah nyaho bae heula. Ieu mah Al-Qur'an emas ti Allah ieu mah. Lain menang menfa cek Allah nu urusan maneh mah nu jadi pamimpin di antara maraneh kabeh mah walladzina amanu jelema-jelema nu iman yakni mukminin nu mana alladzina yuqimunas shalah anu konsisten ngalaksanakeun salatna anu di mana dur bedug nyana aya di masjid dur azan aya di masjid bila perlu panakol bedugna cekelang ku nyana balangkeun takut kita alladzina yuqimunas iji geus lepas tadi urang geus eueuh tah. Nomor kaduana wa yutunaz zakah anu selalu ngaluarkeun zakat atuh jelema bagus jasa ieu mah. Salat konsisten istiqomah zakat dikaluarkeun bari jeung wahum raki'un mukminun anu jadi pamimpin teh nu ngalaksanakeun salat kalawan istiqomah ngaluarkeun zakat kalawan istiqomah bari ngalaksanakeun salat jeung zakat wahum raki'un nyana aya dina kakhusuan ka Gusti Allah Subhanahu atuh khalifah jigana khusus salatna Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah eueuh nu nyarupaan ka Gusti Allah deuk teu kumaha agungna langit katut tesina bumi katut tesina berikut aing adalah nangieun Allah Maha Agung Allah moal kadeuleu jabatan jeung dunia lamun urang ngarasakeun keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Gusti keagungna Allah ku agungna Gusti abdi ditangtungkeun ku Gusti Allahu Akbar ruku dirukukeun ku Gusti agung amat Gusti teh lantaran mun Gusti henteu ngarukukeun abdi moal bisa ruku abdi teh ieu teh lurah nu salat teh kos kieu bupati gubernur presiden sami Allahu liman Gusti maha segala-gala tah eta nu kudu jadi pamimpin teh nu ngurusan urang teh anu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un kararusu salat pangneangankeun coba kuari mah ulah sa Indonesia heula sa kabupaten hiji pamimpin anu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un kalau orang dipimpin ku bupati kos gitu atau ku camat kos gitu atuh geunah di desa di kecamatan di kabupaten kok mau ku presiden mah ketika datang teh nyana ceramah ngeunaheun ka hate urang dulur ieu urang salat ka Gusti Allah pamimpin teh atuh ceramahna ceramah salat atuh emang nyanana ge sok salat besi boga harta nisab kaluarkeun lah zakatna lantaran nyanana ngazakat atuh seukeun salat da sing khusuknya urang belajar khusuk mun teu bisa yuk ke pendopo jeung kula-kula nu magahanana mantep
lain mantep muantep kata Mas. Cak bupati tuh lagu urusan aing siapa heula nu husu. Jadi nu halarusu kabeh ngan lamun konsep ieu diterapkeun beistimewa negara. Masyaallah. Sakali deui Quran ngajelaskeun innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas wa yutunaz wa hum atawa dijelaskan wa hum raki'un yusalluna salata tatawwu'i. Sayyidina Ali ke salat Allahu Akbar nang 2 rakaat aya fakir miskin menta-menta begitu menta-menta kaleret ku Sayyidina Ali terus bae Sayyidina Ali ke salat ye beres salat fakir miskinna keur aya keneh dia nungguan Waalaikum, assalamualaikum, tegera wiridan langsung baik boga cincin-cincina Sayyidina Ali teh dibukakeun. Yeh jang maneh berangkat deui. Eta Sayyidina Ali mah hayang keur salat teh keur salat lantaran nungguan dibuka nu aya eta bae andai kata diperkirakeun andai kata teu make cincin harita Sayyidina Ali naon nu aya mungkin sorban naon nu aya deui mungkin baju ka Sayyidina Ali mah kos kitu tah mun aya fakir miskin teh embung bae dipersabenkeun. Udah malah itu bang, saya tuh udah kita ini tenan karena rabok aing mah. Atau ada duit di dia 10 juta kayak atuh 1 juta. Boh pola ya mere pakai miskin 1 juta. 100.000. Atuh moal kok anu jeger keneh mah. Atuh 1.000 ge moal jangan nyar. Eta bae nu monya teh geus kadeu. Kira teh karian karim. Sayyidina Ali mah pohara jasa ngadak datangkan dijelaskan di dia yusalluna salata tatawwu'i ieu khusus ka Sayyidina Ali atawa pamimpin teh anu sok salat geus teu nyaritakeun salat fardu tama emang geus kaparduan kewajiban lu ditambahan deui salat sunahna luar biasa ya pamimpin teh kos kitu tah ke malah lamun milih lurah ieu teh angan nu kos kieu ya anu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un jeung yusalluna salata tatawwu anu rajin jasa salat sunah mah geus lamun nu rajin kos kieu mah kena ngeunaheun urusan KTP lancar jasieun ka Allah nya nang urusanana urusan SPPT lancar jasieun ka Allah nya nang urusanana henteu terlalu neuleuh dunia nu penting karapihan jeung inget tanggung jawab di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kuari pamimpin nu boga pikiran tanggung jawab di hadapan Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu sahajelema anu ngajadikeun Allah sebagai walina sahajelema anu ngajadikeun rasul sebagai pemimpin sahajelema anu ngajadikeun alladzina amanu mu'minun sebagai pemimpin ta'ata fa inna hizballahi humul ghalibun bakal menang lantaran geus jadi tentara Allah sebab tentara Allah nu bakal ngelehkeun ka Yahudi jeung kafirin matak fayu'ilu wa yansur lamun pemimpin model kos kitu bakal menang negara. Pamimpinna ia adalah yuqimunas shalah timimiti presiden datang ka lurah yuqimunas shalah pemimpin timimiti presiden datang ka lurah wa yutunaz zakah pemimpin timimiti presiden datang ka RT datang ka lurah wa hum raki'un wa may yatawallallah sajelema anu ngajadikeun pemimpin Allah pemimpin teh Rasulullah pemimpin teh jelema-jelema mukmin model tadi. Nah, iya fa inna hizballahi humul ghalibun. Ketika Amerika nyerang, siap. Ketika Inggris nyerang, siap. Ketika Jepang nyerang, siap. Pokoknya mal mundur setik-etik acan jeung kafir teh paek teh jadi lawat surga bagianana. Tasieun sebab anu salat teh anu salat nu kadeuleuna teh ridho Allah surga. Ketika dak perang kasihan setik-etik acan perang teh ngaluhurkeun agama Allah menang luhur agama Allah ya'lu wala yulala surga rugina tapi ketika pemimpin anu duniawi sama sekali ka ukhrawian atau ka akhirat sadaun bawang ge henteu
ketika dilalaga ku kafir geus gageter ti heula nirisa. Awas, jangan main-main. Kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak ditepati akan diembargo. Wow, siununnya kajenting huluna di kieu-kieu siapa? Iyalah pemimpin, tapi lamun pemimpinna alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un, mawa tegar ujianna ka masyarakatna. Ngeunaheun ka masyarakatna. Ya, urang bergerak merdeka tahun 45 lamun teh dipimpin ku ahli-ahli Allah. Wallahu a'lam. Urang teh dongengna teh dipimpin ku ahli Allah. Di Jawa Timur dipimpin ku ahli Allah, Jawa Tengah dipimpin ku ahli Allah, Jawa Barat, Banten dipimpin ku ahli-ahli Allah. Nu matak boga semangat anu luar biasa teh. Sebab pamimpinna Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimbir Belanda. Datang Jepang, gimbir Jepang, Inggris, gimbir Inggris. Lantaran naon? Allahu Akbarna fil galbi wa fil lisan. Ngeunaheun. Kadele kurang salatna rapi, zakatna pohara. Nah, dipimpin kuno ka kitu ngeunaheun nuturkeun. Coba kuari lamun Amerika nyerah ka urang, deuk kumaha urang? Deuk kumaha ieu? Cak negara teh, cak presiden atuh rakyat bela dilain mah bandari we cak cenah teh. Cak bupati salah aing amankeun cenah atuh cak cenah teh. Di kamar bae kunci sia bae ka ditu perang. Aing nya yang salamet teh urang teh modal. Itu beres tah sebab anta allazina yuqimunas lamun allazina yuqimuna shalah wa yutuna zakat tegar di hari cara Kanjeng Nabi nyekel bendera perang ngalawan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman tetap nyekel bendera jadi panglima siap. Jadi nu ditukangkeun teh ngeunaheun mantep jasa. Tah ieu lamun pamimpin kos kitu tetap nikmat anu luar biasa. Nah, kamari di Banten Ahmadiyah di Pareucitan banyak siat sakumaha gembel. Aya keneh tah hudang tah. Cekola mah kurang loba 12 lah atulah 27. Kabeh ngeunaheun we kadengena jang nyingsieunan Kristen. Awas coba-coba sia Kristen asup ka Banten ye emang kumaha gitu pencit sarua bae. Geus geura asah ditereup ya ditereup golok asah urang tereup. Jang naon sagedeung deui mencet kebo. Ai Banten mah aya bae urang Tangerang sing hade. Dilihat-lihat ting awat deleukeun emang baheula sejarahna Cina ti di Pareucitan. Dipecit emang kumaha ku mandaknya asup deui ka Tangerang ge. Ieu ngaran-ngaran kolotnya na keneh tanah teh aya di dieu ieu. Dibeulingan ku nyana. Kuari cara dicing di dieu nu baheula digedoran teh ya Cina. Kuari baralik deui ka dieu. Sakedeung deui digedor deui. Kuari geus kieu mah jawara. Macem-macem cek nyana teh. Gedor sia ku aing. Awas limahna teh dibikeun ka aing awas. Cina sieun ka urang Cina sieun sebab lawan jawara di urang mah tetep aya Allahu Akbar ya awas ya ku aing mah kajen ku kumaha ge leuh pokona mah paeh susah ieu jawara teh kos kitu tah udang di Banten awas darah Banten teh lamun urang ngobrol ya di Jakarta jeung ahli sejarah tapi ulah anu asal-asalan ahli sejarahna lillahi taala kula mah lain lalagaan ahli sejarahna nu tulen anu tulen di NU aya ahli sejarah tulen di partai ge aya ahli sejarah nu tulen di negara aya ahli sejarah nu tulen ulah anu asal-asalan anu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan ulah ieu mah kula mah lalain lalagan mun urang ngobrol jeung ahli sejarah nu asli aya kuari di Jakarta aya 3 ahli sejarah nu tulen di Jakarta mun nyaritakeun perkembangan Indonesia tentang kemerdekaan jeung agama moal kaluar ti 3 keluar titilu beneran kulama kuari ayah hiji Banten kahiji disebut lagi Banten nomor kedua Surabaya nomor katilu Cirebon ngan tilu sejarah heula pokona ieu mah pokona kakara tilu-tilu eta ngembang engke Yogyakarta Semarang ngan ieu keur carita panjang tah mah ngan keur carita aslina tilu nomor kahiji Banten ulah sambarangan Banten mah ngobrol jeung ahli sejarah nu tulen anu teu terkontaminasi ku sejarah-sejarah domplengan nu asli tilu Banten nomor hiji ulah dikira nu mantak aya kadugalan Banten diantep di Banten mah bahaya gede lain bahaya kiaina di Banten lamun geus ngamuk masyarakat teh teu nyaho kaler kidul asal kiai aing ditangkep pokona mah teu nyaho hitut bau aing
Banten teh boga kos gitu. Coba-coba kiaina ditangkap ujianana, boro-boro kakalak polsek, polres, istana digempur kurang Banten mah. Ieu sejarah Banten lain lalagaan ya mah. Lamun aya hiji nu dianut, lamun aya hiji jelema nu diidolakeun, poel ujianana teu nyahona naon jeung bangsana sorangan gelut Banten. Ka ieu teh diakui, eta mah secara global we. Nomor kedua Surabaya. Eta teh Madura teh ngilu ka Surabaya. Surabayana nomor hiji ampel. Ulah dikira ieu sejarah teh. Tilu jelema di Jakarta ahli sejarah nu tulen. Aya kuari ge. Di NU hiji teh. Lamun moal bejakeun ngaranna. Nah, nu katilu adalah Cirebon. Nyaritakeun Indonesia tentang Pulau Jawa terutama sejarah kemerdekaan jeung keagamaan anak moal leupas ti tilu. Hiji Banten, kedua Surabaya, tilu Cirebon. Mata ilmu Banten mun ditarungkeun menang bae asal ulah liwat kali Cikande. Sakitu bae tah mangges ti dituna bae geus kos kitu tah mangges. Geus kos kitu bae sama ti dituna. Kasar liwat kali Cikande bae kajen kumaha. Eta kali lain sambarangan kali eta sing hade. Masya Allah. Ke kukula didongengkeun kali eta kok aya kos kituan, aya wali Allah anu ngajaga kuari ge aya. Di dinya teh kuari ge aya tah Tangerang teh, Tangerang ieu mah Tangerang mah Tikoro. Tikoro, ai Tikoro mah ngeunah teu ngeunah liwatna ka Tikoro. Ngan teu seubeuh-seubeuh pan Tikoro mah. Guys, eta sejarah kolot teh kos kitu nya lain lalagana. Ieu Banten, ilmu Banten teh ilmu kadugalanana aya, bisa ditarungkeun ilmu Banten mah. Ilmu kakiaiana aya, ilmu katasawufanana pengembang torekat adalah Banten nomor 1. Di Mekah tilu murid torikoh 1 Banten, kedua Demak, tilu Surabaya. Mun aslina torikoh teh kos kitu Banten tetep nomor hiji bae. Ngembangkeun tasawuf torikoh Banten, ngembangkeun kadugalan Banten pucuk umun. Da kumaha tuh asal di deuleuh hiber satungtung deuleuh pucuk umun bae. Eta lain lalagan kuari ge aya keneh. Tah nu kuari gaji make iket eta jelema teh wakal. Jadi atuh lamun ningali sejarah emang kumaha gitu. Lamun jelema teh nyaho sejarah moal nyaho obor, jadi kiaina teh nyaho obor, jadi pamarentahna teh nyaho obor. Sejarah bapa daripada bangsa itu sendiri. Nu mata kecekelan sejarah tak nu asli tapi sejarah. Berikut ilmu-ilmuna nu asli. Lamun teu asli FSMR asal ditah jadi jurkam bae, asal boga binyo bae. Teu teger teu nyekel sejarah mah. Tah, torikoh Banten. Gus Dur pernah nyaritakeun, jangan main-main dengan Banten. Hati-hati dengan Banten. Gus Dur eta. Kadugalan Banten, pencak Banten. Teu tamat ge bisa tarung di Banten. Pencak teu tamat bisa tarung coba. Tapi lamun orang Bogor tamat ge tarungna eleh bae. Bogor heran eta orang Bogor mah. Beung ditanya bencan berka sabar 12 kembang. Tapi di Banten mah kakarak 3 kembang ngajotos geruntuh kabeh. Sakali teruntuh modar ngeunana. Tetep Banten lain lalagan. Emang kumaha gitu. Dengan harisma ulah nublah di itu Kibus Tommy baik Kibus Tommy panggil ke Jakarta tembaknya ditembak beneran Kibus Tommy tembak cek lain ku dia nah, asal bahasa dia baik mau terterak lah lamun masih kena siak kena terak entak kurang ge awas dia udah sadia diana tembak ceger ngebul sujud di dia ji emang kumaha gitu Abu Yadim Yati tangkap oleng nu nangkepna koleng nu nangkepna. Emang kuari eueuh kitu aya kene udah disangka Banten teh moal leupas ti ilmu-ilmu kos karar itu. Moal teger Tangerang, Serang, Banten mun eueuh keneh kiai nu model kos karar itu. Moal teger mun eueuh jawarana. Tetep bae jawara jeung kiai teh di Banten mah sakumaha tanduk. Tetep bae. Deuleuh ka dieu jawara, deuleuh ka dieu kiai. Sok, deuk ilu ka mana sia sabodo sia. Cak masyarakat aing mah kumaha aya duit teh kumaha sia bae geus atuh. Banten mah tetep baik di Banten di Belanda
di perpustakaan ditinggali tek sejarah Banten paling luar biasa. Hati-hati cek orang Belanda. Kamu ke Indonesia hati-hati dengan Banten. Si ada orang Belanda takut kita tak. Masya Allah. Wilhelmina amanat baheula. Wilhelmina baheula Indonesia 3. Hati-hati Banten, Surabaya dan Cirebon. Ulah lalagaan boga sejarah lain lalagaan tak sing ade dele aya gereja aya gedung film di Pandeglang Malaya kunana teh sieun Serang mah aya lantaran keresidenan tapi ketika gerak di Serang ucar kacir ujar ieu Tangerang bae ke Tangerang geus aya nu harewasan ka kula awas cenah Tangerang ieu bakal aya gereja terbesar siapkeun masyarakat nah ulan mah teh geus noelan golok asah ulah sieun sabilillah awas dah jegir daerah Pasar Kemis ka dia gereja darah hujanan ngalir sebab lain lalagaan ieu mah bakalna anak incurang nu bahaya gas golok ti kuari asah memeh gelut embeh heula ye lain lalagaan ayo gerak kereta-kertik jadi Tangerang sebab geus aya sen ieu mah lain lalagaan bahaya ka hareupna mantak mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna sakali deui mudah-mudahan jawara dipanjangkeun umurna sebab anu bakal ti heula kula mah jawara heula kajeun kana pararae ieu mah gunung ki heula zaman Kangjeng Nabi ge jawara nu dititah ti heula ieu teh teruskeun Kangjeng Nabi terus ngan jawara endek dilepaskeun suntik heula naonna peler lah tuh suntik ke kiairun baheula disuntikan jelema pelerna jadi gararaga emang ilmu eta ya kena tenang bae kene kayak disuntiknya ho gagah nya opae Masya Allah ini mah keur carita pamimpin ieu mah dina Al-Qur'an heula wa may yatawallallaha saha jelema nu ngajadikeun pemimpin Allah jadikan pemimpin Rasulullah walladzina amanu awas fa inna hizballahi humul ghalibun jadilah tentara Allah kesatuan pemimpin jeung masyarakat liilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah jadi tentara Allah asal geus jadi tentara Allah tidak mau tahu pokona mah deku bahata deku mah perang bakal menang baik cak dina Al-Qur'an fa inna hizballahi humul ghalibun tentara Allah pasti gelehkeun kafir-kafir asal bebeneran kabehan ti mimiti presiden datang ka RT na ieu alladzina yuqimunas wa yutunaz wa hum ra wallahu a'lam